Coba ini kalau dihilangkan repot. Mudah-mudahan orang dia mah beres mulu dan rasa cinta ke Allah na luar biasa. Enjing beda datang, assalamualaikum Abah Haji Jayuni, ada apa? Begini Abah Haji Jayuni, apa nih Jang? Ini pugu saya mau ngebangun rumah, rencananya besok mau naikin genteng Abah Haji. Oh terus ya tolonglah Abah Haji hadir, kalau bisa ajak itu Ustadz Sadim sekalian. Terus tolong baca doa di luar genteng. Masya Allah. Cek Ustadz Sadim kira-kira Jang modal aingnya Rasulullah sana. Nggak sadiakin permadani bae sih, amplop rokok teh manis beres. Jadi mana menjadi rumah sorgana Allah subhanahu. Wih cek Abah ikip kiwari matas mulu dan naikin genteng beng hariung luar biasa. Menang sabulan dongkap deh. Abah ikip wahina ka bumi deh enon deh bek pugu ieu cenarek selamatan ngeusi WC. Masya Allah. Kitu WC dia kunaon Jajang pugu ngajeblos kali ya kebo. Terus ieu ini WC baru Abah ikip Masya Allah. Sudah diisingan atau belum? Nanti beres ngariung kan aku dahar Abah Haji itu baru aku ngising. Masya Allah ngising besalamatan luar biasa. Asana maju kabeh Ustadz di lembur luar biasa. Alhamdulillah. Jeung sulit. Ternyata ialah selalu kebaikan tidak pernah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap para masyayikh, para dewan guru, para kesepuhan, para tokoh agama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kesepuhan orang nu mulia pangersa Abah Haji Jayuni, Abah Haji Jainuddin, tehilap ka guru orang Abah Haji Jahran, oge tehilap ka kesepuhan Kiai Ipik, oge ka Kiai Yudi, segenap sahabat kuring ti desa sabelah Kiai Dapi, Kiai Sadim, seluruh para kiai dan ustad nu ngora nu kolot sing sehat panjang umur nu berkah. Padahal wengi ieu lain anu kiai eta bae nu hadir, seueur ieu kiai jeung ustad nu hadir ngan teu disebat namina hampura. Sanaos teu make sorban ai kiai mah kiai bae, sanajan teu make sorban ai ustad mah ustad bae. Ai kuring mah make sorban ge lain kiai-kiai teu nyenyerem antara penceramah jeung pembawa acara beusi paojol. Alhamdulillah, tidak ngurangi rasa hormat dan rasa taklim. Mudah-mudahan guru urang nu teu disebat nami nage yakin kuring jeung percaya kenging kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pejabat pemerintahan desa, dari pejabat kepala desa, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Jaro, Pak Amil,
Mudah-mudahan dijantenkeun umaro nu daek ngajak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, yang mulia pangersa Kang Jajang, Bos Kang Sobur, alhamdulillah tos ngulem kuring sempet hadir ka dieu. Lain kuring merasa terkenal, merasa terhormat, tapi kuring ngerasa dipanggil sebagai dulur, ngerasa baraya jeung urang wana salam. Insya Allah panjang tali aisan kadituna jadi dulur bebeneran. Amin teh. Kunon molongo bajing. Anu paling hebat pejabat penting ieu luar biasa. Ngalepaskeun segala pangkat sipil maupun militer walaupun tidak menampakkan seragam, yakin aya. Komoh ieu mah panitia nyadiakeun kamera sagala. Oh, salah ngomong bae ditewak aing ukuranana. Anu paling hebat saha? Hadirin luar biasa. Yakin nu hadir bapak-bapak penting ieu adalah pemimpin rumah tangga nu bijaksana nu bakal mempertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nu hebat jasa adalah ibu-ibu nu pasti bakal ngalahirkeun bunga sorga. Wahlukhu fi akibihi fil gobirin, berharap kakianan tea hayang boga keturunan nu leuwih bagus tibatan urang indung jeung bapakna. Amin ya robbal. Nu paling hebat salon luar biasa. Sanaos kiai gagah gitu make salon mah heungap pagon ngajogrong. Spesial tukang salon, mudah-mudahan dipakai pengawasan baik, berkah hirupna komoh bari jeung gratis mah. Amin ya robbal. Hadirin para santri rahimakumullah. Puji syukur kanu maha luhur Allahu Rabbul Ghafur, puja kanu maha kaya Allah Azza wa Jalla. Puji kanu maha tinggi Allahu Rabbul Izzati, penting ieu urang kacatet kabehan sebagai jelema-jelema nu ahli tobat ka Allah. Bahkan penting ieu urang sadar potongan kos urang teu pantes ka sorgana Allah, teu cocok ka sorgana Allah, tapi pasti hayang menang ampunan Allah Subhanahu. Maktubun haulal arsi qabla khalqi adama alaihi salatu wassalamu bi arbaati alafi sanati. Horeng samemeh Allah ngadamel Abul Basar bapakna manusia 4000 tahun sebelum Allah ngadamel manusia pertama. Sebelum Allah melahirkan manusia, Abul Ruh bapakna ruh seluruh manusia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata urang wana salam khusus urang Pasir Muncang Tengah horeng geus ditulis ku Allah sebagai ahli-ahli wa inni la ghafarun liman taba, adalah ahli-ahli nu bakal menang ampunan Allah jeung ahli-ahli tobat kabehan. Masya Allah, horeng ieu nu hadir luar biasa ya, kisah dim jalema kabeh luar biasa. Alhamdulillah ahli tobat. Kok bisa kanyawan ieu ahli tobat? Nu ahli tobat kadeuleu penting ieu, nu calik nu nangtung nu hadir kabeh di tempat ieu bari jeung rapat ieu lah ahli tobat. Kadeuleu ahli tobat mah tina bibirna ge teu daek cicing gagayem bae, itulah ahli tobat luar biasa. Teruskeun bae nu keur barenghakan maulah eureun ieu mah keur carita ieu, lain keur ngomong gitu kayak melag di tikoro kayak ka puskesmas bae teu puguh-puguh anggeuskeun. Ahli tobat mah eueuh nu paeh ku rokok, paeh mah ku ajal. Betul? Mantak ahli-ahli tobat mah majelis ge pinu ku haseup rokok. Terus ngarokok mah ulah heureun terus. Komoh nu geus aki-aki mah ngarokok bae. Sebab virus ge sieun kaseup rokok mah. Cek virus mal asup aing ka majelis Abaji Jayuni kunaon kitu heungap aing teu kawawa, lain nyana nu paeh aing nu paeh virus nyerah lah sugan kedeung cenah setengah jam deui mah hasup rada kendor, begitu datang mingkin poek majelis mah ngarokok ge kuat sasada dikaluarkeun ayo cek virus diteleg aing asana ku aki-aki leureuk kitu mah
aman deh be ahli tobat mah alhamdulillah ngenahan jasa ahli tobat mah berarti nu hadir penting ieu ya ahli tobat geus jelas eta mah geus bakal Allah nu mere ampunan geus pasti asup ka golongan jeung jelema tobat kunaon ya asup ka golongan jelema nu tobat penting ieu mun lain ahli tobat mun lain ahli istighfar moal betah calik tanah tas kahujanan baseuh kok bisa betah. Inilah yang selalu sadar karena beuseuh pemenang ampunan Allah subhanahu. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal sakali deui astagfir Rabbal baraya astagfirullah minal efekna kurangan setik tukang salon ulah loba-loba lain kori lah ai kori mah resepun ka efek ka eho nu ngomong mah asal jelas bae lah jadi jilain artis kulamanya lempang ge haliwu nu salaman pacemut beusi kasempar tongkat aing tadi ge ajupan budak kiwari mun salaman ka kiai kuat bolak-balik luar biasa mantek kiwari mah kuring Ki Haji Jayuni boga akal mun turun di mobil Mang Haji Jainuddin kiwari mah teu dibalikeun ge leungeun dibalikeun teh kiwari mah ngeunaheun aman kos kitu mah paling jek budak ieu mah kiai stres gitunya iyalah nu magahan guru urang anak urang datang ke boga akhlak model kos gitu ai pak emakna jeung abahna mah boro-boro ka salaki ge tiok nyium leungeun tilo hayang naros kuring ka bapak-bapak pamajikan sok nyium leungeun sapoe sakali ngising di helm moal manggih betul laju mentah hampura ka salaki sabaraha poe sakali ya ibu-ibu innalillahi berarti 11 bulan edan Mang Jajang eta pamajikan urang oh kudu dahadean ieu mah dibawa masyaallah ya hebatna iyalah ahli istighfar sanajan ahli istighfar ge lamun teu boga kekuatan power tauhid urang ka Allah apa berarti nu hadir di dieu adalah jelema-jelema nu amanah jelema-jelema nu boga iman batur mah nu loba duit peuting kieu teh hujan kos kieu sangeuk diuk di amparan karpet ngeunahna jalan-jalan penyegaran ke tempat-tempat wisata dahar-dahar nu bermerek spaghetti hoka-hoka bento hamburger teu kaharti kadaharana ge teu betaheun tapi ieu nu hadir di dieu berarti ieu jelema nu baroga iman kabeh amin ya robbal amin ya robbal boga iman ai batur mah resepna teh healing moal nyahonin ini mah ka healing geus lelempangan terodia healing lelempangan ke tempat-tempat rame sangeuk diajak di majelis kok ya bisa haradir kabeh urang Wanasalam urang Sukatani urang sebelah ditu Wanasalam karet kabeh kumpul di Pasir Muncang Tengah berarti ya nu hadir adalah ciri jelema nu kurang duit luar biasa ulah loba omong dia kiai aing mah kurang duit ge kuat iman berarti alhamdulillah bagus kurang duit kuat iman daripada loba duit teu kuat iman nu leuwih bagus loba duit kuat iman betul bondok mulu dan kieu cek Mang Jajang kiai urusana aing tenang ditanya ku Jaro sabaraha kiai rahasia cek Jaro lah kiai mah teu kudu gede aja sorangan ieu cenah bere-bere 1 juta boh ta Jaro tolol dengan 1 juta bae lain ngangkat derajat aing ngagencet aing sial jasa nongol RT Pak Jaro berapa duit itu kiai 1 juta cek aing mah gede teuing bere-bere 500 mungkin modar aing sana nek iman mah hese karena geus rasa cinta ka Allah berarti jelema nu eling ka Allah jelema nu inget ka maut nu mautna bakal hayang keluar ruh di bibirna hayang keluar kalimat la ilaha illallah di bibirna berarti penting ieu yakin ialah salah satu wasilah jeung sababiah nu hadir penting ieu bakal maut husnul khotimah kabeh emang aya kitu nu maut roh keluar di suku ih bagi Allah mah kuasa
Emang aya kitu roh nu keluar di leungeun. Ih, jangankan nyabut roh, ndek digulingkeun kabeh salembur dia dipaehan bagi Allah tidak ada yang sulit. Ari pae salembur mah hese nguburna cek saha loba mobil belko guys. Betul? Bagi Allah kuasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa nu maha suci boga kerajaan di langit dan di bumi. Allah nu boga hak mengatur segala kekuasaannya. Mentak nu penting ya hadir mah mautna moal disukuruhna dibiwir kaluarna. Ulah heran mun anu maut sukuna bengkok leungeun bengkok mata malotot letang ngelel eta nandakeun maut dalam keadaanmu tidak baik. Naudzubillahi min. Berarti orang kenyieun jalan kamautan nu lurus. Hayang maut di jalan lurus apa hayang maut di jalan jore? Jalan lurus mah jalan tol sarwiyah. Setiap pae di jalan tol berarti jalan lurus paena luar biasa. Mun di jalan jore atuh ka dieu endek asup ka dieu ya kasume ka manon ka pasir muncang tengah. Artina urang hayang husnul khotimah insya ngeunaheun tinggal dibaseuhan doang. Kahiji geus dibasean ku istighfar paling saeutik 100 kali. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'atam marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Geus aing mah kuring geus moal aya macam-macam. Beres dohor, asar, maghrib, isya, subuh, tarik tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Geus yakin bakal keluar di bibirna ruhna diantarkeun kalimatmu terbaik dan terindah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ngeunaheun jasa berarti lamun asup ka golongan jelema nu iman ya, tapi kan aya semangat anu nganterkeun iman urang jadi kuat. Apa? Ternyata di jero hatena selalu bergejolak wa amila solihan, selalu ingin berbuat amal soleh baik, selalu ingin berbuat amal baik-baik. Ketika bulan muludan datang, ayakan muludan siap, jangan pernah dikurangi. Tapi coba beberapa tahun yang silam muludan rek dilengitkeun, rajaban rek dilengitkeun, tahlilan rek dilengitkeun. Ieu mun muludan rajaban leungit, masya Allah bangkrut aing. Teu pugu-pugu tolol jasa. Masing-masing kiai berdakwah dengan ilmunya, pejabat berdakwah dengan kepangkatannya. Allah sudah atur nu bagus. Ulama jeung pejabat, umaro jeung ulama bersama membangun bangsa dan negara. Alhamdulillah. Coba ini kalau dihilangkan repot. Mudah-mudahan orang dia beres mulu dan rasa cinta ke Allah na luar biasa. Enjing be datang, assalamualaikum Abah Haji Jayuni, ada apa? Begini Abah Haji Jayuni, apa nih Jang? Ini pugu saya mau ngebangun rumah, rencananya besok mau naikin genteng Abah Haji. Oh terus ya tolonglah Abah Haji hadir, kalau bisa ajak itu Ustadz Sadim sekalian. Terus tolong baca doa di lur genteng. Masya Allah. Cek Ustadz Sadim kira-kira Jang modar aingnya Rasulullah sana. Nggak sadiakeun permadani bae sih, amplop rokok teh manis beres. Jadi mana menjadi rumah sorgana Allah subhanahu. Wih cek Abah ikip kiwari matas mulu dan naikin genteng beng hariung luar biasa. Menang sabulan dongkap deh Abah ikip wahina ka bumi deh enon deh bek pugu ieu cenarek selamatan ngeusi WC. Masya Allah. Kitu WC dia kunaon Jajang pugu ngajeblos kali ya kebo. Terus ieu ini WC baru Abah ikip, masya Allah. Sudah diisingan atau belum? Nanti beres ngariung kan aku dahar Abah Haji itu baru aku ngising. Masya Allah. Dek ngising be salamatan luar biasa. Asana maju kabeh Ustad di lembur luar biasa. Alhamdulillah. Jeung sulit. Ternyata ialah selalu kebaikan tidak pernah lepas. Karena berharap hidup di alam dunia ini tidak lama. Berarti potongan kos orang geus yakin jasa Quran akan jadi tolak ukurna, geus yakin jasa makrifat ke Allah jadi barometerna, geus yakin jasa istighfar harapan menang ampunan Allah. Samemeh mata poe datang terbitna di petan kene surup di kulon kene, samemeh roh datang ka tikoro. Innallah hayaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Aing percaya Allah bakal ngahampura salah jeung dosa aing kabehan. Alhamdulillah.
Amin ya robbal. Geus maju jasa Mang Jajang lamun geus kos itu luar biasa. Berarti sanu nulungan urang. Ieu lah nu keur pentingnya dirayakeun ku urang. Manusia nu terbebas tina salah jeung dosa nu geus pasti ahli surga Kangjeng Nabi besar Muhammad. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Mun bogoh jasa ka Kangjeng Nabi maka loba-lobakeun nyebut ngaran Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Ya duit naon ya? Alhamdulillah, masya Allah, kurang loba. Luar biasa. Ku biasana kori di sahur mah penceramah ya Abi Jainuddin, masya Allah. Sadiakeun kardus punya. Sugan teu muat doang ya Ustaz Sadim, luar biasa ya Ki Sadim Ki Dapi hebat ya. Padahal mah kuring mah teu hayang ka kieuna. Kuring mah teh ngarasa mau balik terkenal, teh ngarasa mau balik terhormat, teh ngarasa urang dia mentek yang ngomong ge bahasa rada kasar. Kenapa? Sebab nu ngahadiranna ge makhluk kasar kabeh. Betul? Atuh makhluk gaib mah aing bingung ngomongna jeung bobongkong kumaha ngomongna. Berarti makhluk kasar yang sadar hayang ampunan Allah Subhanahu teu karasa indah pentingnya. Bun di imah belum tentu orang beristighfar, di imah belum tentu orang la ilaha illallah, di imah belum tentu orang ngadengekeun ayat Allah, di imah belum tentu bersolawat. Tapi ketika calik di arena haflah mubarakah, di acara maulid Kangjeng Rasul, teu sadar bibir orang keluar sampai dipipin ku Kiudi indah kadengena sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Potongan urang mual asup ka sorga tanpa disapatan ku Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tapi kunaon kuari juriah Rasul dimusuhan. Kenapa pewaris para nabi dimusuhan? Al ulama warathatul anbiya. Kenapa harus dijolimi? Mantak urang kuari urang dia kabean gas aing mah teu deuk nyeun jalma pintar, aing deuk nyeun jalma bener. Kenapa? Pintar belum tentu benar. Benar pasti pintar. Dalam nu ngagarong duit negara miliar triliun digarong ku manehna. Lain jalma bodoh, jalma pintar ngan teu bener. Takbir. Kasurupan Habib yang ngomong mesin. Mana jalma bener ya nu aina keur malulu dan penuh ikhlas dan ridho ilah jalma balaner kabeh. Amin teh. Atau kunon cicing mah didoakeun bener jeung. Iyalah nu hadir jalma balaner kabeh. Kok ya bisa kanyon jalma bener? Kaciri jalma bener mah tina awakna ge kuru. Nu lintuh ulah kasinggung aya teu ngagarong mah. Loba kasieun. Bener? Ndek ngagarong duit negara besi katewa ku KPK di penjara. Rek ngarampok imah batur besi ditewa ku polisi di penjara. Rek ngabegal motor batur di jalan besi paek ku masa. Loba kasihan lantaran sering dikumpulkan ku guru-guru orang luar biasa. Iyalah supaya orang sieun kanu boga aturan Allah jeung nu memiliki safatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang kabeh maut dalam lindungan Allah husnul khotimah. Ngeunaheun jasa aing mambung maot dicabut di suku kiai ngaji, mbung maot dicabut di leungeun ngaji. Berarti nu hadir penting ieu sukuna bakal jadi saksi karena menyaksikan manusia yang luar biasa. Diaku ku Kangjeng Rasul sukuna dibawa kamari hadir ketika ruh dicabut ku Ijrail. Sanu ngajabna ruh sucina, cek ruh sucina Ijrail ini aku. Siapa? Ruh Jajang. Masya Allah, ruhna. Kenapa Jajang? Ih, pan suku aku mah kamari muludan. Bahkan suku aku di masjid eureun-eureun. Asup ka jero atuh henteu na bae ditulis ku mereka terokim. Begitu dipariksa, oh iya, ledug ini masjid sama suku dia luar biasa. Jadi catatan tersendiri. Alhamdulillah. Terjadi. Begitu ditinggali coba kalengeuna ditoong ku Ijrail kalengen ulah di leungeun cek ruhna. Kenapa? Ih leungeun urang pasir muncang tengah mah hade hampang mun aya muludan tah duitna tah kuehna tah kabeh dikeluarkeun hampang leungeunna
ternyata ulah-ulah perkara Kangjeng Nabi, perkara nyin imah be urang dia mah hararampang leungeunna. Tetangga nyin imah naikeun reng naikeun kaso, manehna di bumi mawa palu, mantekan kasu, mantekan reng, berkah reng serengna, pulang mawa paku 1/2 kilo, hampang jasa. Nu nyin imah macan anggeus manehna mah kandang kotokna anyar. Wah, pager jasa leungeunna. Eta urusan dunia doang. Tapi kayakin bahkan bernilai ibadah. Kumaha cenah awewena awewena ge urang Pasir Muncang Tengah mah ahli ngaji kabeh, ti Senin datang ka Minggu tarepre, biwirna ge walisanun fasihah, tilok aya nyarekana ka salaki. Geus eta mah ulah dileungeun. Ternyata urang Pasir Muncang Tengah mah awewena ge masyaallah barager. Aya nu mau takziah nyandak kadahareun nyandak beas ngabantuan teh sarmuna keur tahlil wengi, nuhun Rodiah nongol Sarwiti Khadijah Icot Amsani Hamdiah nuhun ngabaris kabeh urusan kasusahan komoh urusan dek pesta urang dieu mah langsung lauk datang jam 1 3 kintal diolahan rengtek. Cek nu hajat nuhun teh tos ngabantuan ieu ngolahan lauk mun teu dibantuan moal rengset 3 kintal nya supaya tamu sia ka urusan. Laju teh nyandak naon ieu cenah aing mah nyandak pejitna bae jeung taina ulah teh eta mah tai lauk jeung pejitna ulah laukna bae ulah ieu mah lauk jeung sema horeng ulah-ulah geh dihandap pejit bandeng geus 10 ngagojod luar biasa. Hi tamu kakurangan lauk eueuh 1/2 kintal luar biasa. Masya Allah. Tapi beres mulu dan KB berubah lantaran hayang maut dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Lumpat ke ceuli cek ruhna nu suci ulah diceuli ai kitu sami'na wa ta'na. Manehna masal datang ke pengajian asal Abah Haji maca kitab aya nu ngaos Quran biuk di jero mushola cep sepi orang hees luar biasa mun diimat tengah dangu tapi datang ke majelis taklim luar biasa indah jeung bahagia ieu mah geus pasti bakal ditulungan ulah di dinya. Lumpat ka matana eueuh deui bae datang ke mata ulah di mata ai kitu manehna masal nempo ka luhur langit inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ciri jelema anu boga akal sehat jeung cerdas mah ningali 7 lapis langit Gusti. Seandainya Gusti longsorkeun langit malam ini dirontokkan aku akan mati terkubur bersama langit. Seandainya tanah ini dilongsorkan ku Gusti terkubur bersama tanah, aku belum beribadah kepadamu ya Allah, rugi hidupku selama-lamanya. Bersyukur nempo langit, bersyukur nempo bumi. Masya ulah eta mah ulah di mata ulah. Laju bareng tas muludan kiwari kiwari mah jajang tilok peureum ti sore ngawirid nonton bola. Masya Allah. Ningali TV kuat nepi ka subuh ai dipake wirid mah biasa bae. Mudah-mudahan beres acara muludan ieu kabeh pejabat pengusaha termasuk RT na berharap leuwih betah di musola. Kiai datang 4:30 RT kudu jam 3 geus di jero musola subuhna. Amin ya robbal. Aya RT na hadir alhamdulillah. Saha RT na Sanusi ngaran kiai eta RT luar biasa. Mudah-mudahan RT Sanusi isuk subuhna jam 3. Wih kiai can datang main geus narik tasbih illallah. Cek RW edan tanaon si RT kiwarinya padahal eta imanna ningkat horeng nyedot. Wih cek Kang Jajang RT jam 3 teu elek Kang Jajang ge meser tasbih kuat gede-gede tomat luar biasa. Adik di musola Allah cek RT Sanusi Kang Jajang kenceng amat saingan teh masya luar biasa. Tinggal datang ke sepo Abah Ipik sepuh tenang, Abah Haji Jayuni, Abah Haji Jainuddin tenang. Aike kolot mah tilok gandeng zikirna lembut. Eta mah RT jeung Mang Jajang. Illallah. Kiwari ge teu meunang nempok kuburan. Illallah, kuburan sasalos. Illallah. Solaya kuburan karamat aya tatangkalan gede. Illallah. Asal aya taneuh ngumluk. Illallah.
cek Jajang teh ieu mah urut galian listrik tolol semen di lopo. Masyaallah luar biasa. Atau sepuh mah biasa dongkapna sunat timberi RT jeung Jajang tambah getol. Abah Ipik mati tukang datang saking terpesonana eta Abah Ipik luar biasa lempang di bumi kamu sholat kuat teka denge talapak sendal nama horeng poho teu make sendal. Abah Ipik ngalawudun teu wani nyelang ka hareup cek Abah Ipik eleh aing RT jeung Jajang geus miheulaan aing sanajan aing disebut kiai ku batur pelebade mah aing hormat ka RT jeung Jajang ditu kan Abah Ipik narik tasbih Allah Allah cek RT Jang saha sih saha cek Jajang Abah Ipik ai rarasaan tere pararaheng mari kasih masyaallah indah jasa hirupna lampu dicaangkeun subuh cek kiai ganjaran salat subuh nu bagus eta ulah balik datang ke waktu duha jam 7 ai kiai mah balik pan kiai mah meunang ganjaran mamagahan balik cek RT Jang pan kiai mah balik ulah loba omongnya nama kiai tolol ngomong kumaha geus ya urang menurut bae jelema bodoh RT mah teu balik datang ke jam 7 Iduh cek wargana RT aing stres tas mulu dah aya duit BBM aya duit BLT aya beas raskin warga bingung milarian RT can balik barang ditoongker di musola warga nyusul ka musola teh Sanusi itu aya beas Allah idi Sanusi kunaon kos kieu kiwari nu hiji ngomong duit RT Sanusi itu duit kumaha duit BBM bantuan Allah geus teu miduli RT cek warga stres jadi asana kumaha bebeja ka pamajikanna teh tong itu ka Sanusi urang Allah-Allahan bae kiwari cek pamajikan alhamdulillah salaki kuring barang deket jeung ulama kiwari atoh kuring mangadengenna geus kedeung kuring nu ka mushola pamajikanna nyusul ka Sanusi itu ada duit bantuan Allah cek pamajikan paeh kitunya ditong kuat kalaudu pamajikanna kelebet Kak itu duit BBM kumaha bagikan itu duit BLT bagikan itu beas raskin bagikan urang nyandak tak ulah ka Sanusi ulah nyandak duit ulah beas ulah lagi urang nyangu tak ulah nyangu masyaallah cek pamajikan pae Sanusi aing kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati cek RT heuy laloba omong pangkat aing bakal dipentap pertanggungjawaban ku Allah subhanahu sakitu pangkat nu paling leutik paling rendah itu RT ulah atoh teuing RT Sanusi maaf ulah marah teh mah keur ngomong nih dan kedeung balik yang dijaga deh gua RT pangkat RT itu paling rendah gaji paling leutik bahkan bener ge disalahkeun komo salah cek aing mending eureun jadi RT pusing-pusing tapi lamun niat tandek ibadah pangkat RT na bakal nulungan di pengadilan Allah subhanahu manfaat mulu dan luar biasa amin ya robbal barang ditoong ieu mah ulah sanajan RT ge geus maotna kaluarkeun di sumutna bae karena sering dilatih la ilaha careurik jamaah ge sakitu RT nu maot komoh kiaina RT na bae maot beus juga beja ari RT bagus masalah si RT bae keur penting mah serikana RT sia kunaon pae anak RT masyaallah atuh kuring mah teh nyebut Sanusi ieu nyebut ke RT doang bener teh di lembur kuring ge RT seueur dicengcirikan sakitu pangkatna rendah begitu maot karena selalu banyak amal soleh dicengcirikan dipakai kasedih jadi riwayat kuburan saha RT Al-Fatihah magulosor coba mun jahat saya tak RT kejem eta mah masieun nempo ka kuburan lagi kuat lulumpatan budak serem amat kuburan aing dilumpatan urang ulah hampe manggian kos gitu betul minimal keturunan orang lebih bagus matak daekeun kakitan kuduk atoh guru urang aya kiai-kiai urang nu serepun nu ngora kena jaga RT jaga jawara jaga kiai sebab dia kiai geus masyaallah para rupus bae di Kabupaten Tangerang enjing beta di Kiai Jundan tah
khalifah daripada manakib Jawahirul Ma'ani pupus tadi jam 4 subuh. Kiai belum Cilongok Pasar Kemis Aba Uci sepeninggal beliau hampir 500 kabupaten Tangerang kiai nu kolot nu ngora dijemputan ku Gusti Allah karena sudah diperlihatkan tempat di sorgana Allah subhanahu. Masya Allah kuring beta Baji Jayuni ke 2019 embung disebut kiai besi pahe kiai para raya bae bebeja ka budak mulai sekarang kamu panggil saya Om. Alhamdulillah kari mau lewat Om mau kemana sebodoh ke mana Allah saya dahsyat biasa luar biasa mantak jawarana di dia wayahna Kang Jajang pengusaha aja kita jaga ulama kita. Haji Jayuni jangan sampai meninggal dulu akan saya jaga johiriahnya bahkan ruhnya akan saya minta sama Allah wakad dimautkan dipupuskan hayang anak rapi di lembur orang Abah Ekip jaga Abah Jainuddin jaga kabeh Abah Janhar jaga eta jawarana kuat gitu luar biasa. Wih nampak macek Abah Jayuni resep ya kiai dijagaan Abah Haji silakan ngaji Abah Haji silakan dakwah Abah Haji silakan ajak kebaikan cegah kemungkaran kami sebagai jawara siap ngajagaan sendal Abah Haji. Masya Allah kajaroman deh cek Abah Haji Jainuddin aja dia malah asuk mual di luar ngajagaan sendal. Masya Allah ih rapi sendal kiai dibalik-balikan pulang tinggal maket kiai iyo dibalikan jamaah dibalikan ngabaris gimana beres rapi beres muludan sendal kiai aman sendal nyana melengit jam mikiran sendal kiai baik. Begitu ditanya ini kemana Sanusi sendal lengit kenapa bisa lengit pohon dan dunia tadi emang bagaimana tadi kan saya gujag-gijig tuh ke sono ke sini setiap kiai pindah sendal pindah kiai geser kiai ke WC ku abdi diantar bahkan kiai ke kiai dijaga WC na besi anu kunaon besi Abah Haji anu ngabunuh goreng palang pituna Abah Haji di tukang siap alhamdulillah kiai selamat mana pae luar biasa ngabelaan ke ulama. Cek Abah Haji bagaimana itu sendal kamu sudah lengit seperti itu ya ikhlas Abah Haji ikhlas terus Abah Haji kira-kira kan tadi saya ngejagain sendal Abah Haji tapi kan saya tidak kajeroto tidak ngaji tuh. Cek Abah Haji iya aku juga melihat itu kamu ada di luar tadi kadele iya itu bagaimana Abah Haji ganjaran saya ngejagain sendal Abah Haji apa bisa mengantarkan ke surga. Abah Haji Jayuni bijaksana ngajawab dia geus ngajagan sendal kiai pertanyaan dia sungguh sangat nyelongcong sekali luar biasa. Abah Haji nyelongcong itu apa? Artinya itu nyelongcong itu bagus. Dia ngajagan sendal kiai sampai kiai dijaga bersenu maehan dibentengan ku dia kiai dijagaan kehormatan kiai sendal dia sampai langit sendal kiai aman dia ke surga. Alhamdulillah cek jawara ngan cek Abah Haji dia ke sorgana kaseret sendal kiai. Masya Allah rada kebel Abah Haji kebelos yang penting ke sorga judulnya kan itu nangis lain ngajagan sendal deh Abah Haji saya akan berada sekarang di depan Abah Haji. Masya Allah siandek imaman aing ngojek Abah mendek imaman luar biasa kewari luar biasa. Abah Ikip dibonceng ku preman insaf ku jawara insaf aya undangan kabinuang dibong ngetrek cek Abah Ikip paeh aing ku diazan pulang ngariung kiai gering kapanasan kehujanan dibawa motor cek preman ini kemana ya Abah Haji pulang ngariung tidak kelihatan bangetnya ini begitu keluar make koyo kabeh kenapa Abah Ikip teu modar doang yang dibonceng ku dia sial jasa. Abah Haji saya sadar mulai sekarang saya akan berada di belakang Abah Haji ngamum kiwari imam kiai di tukang jawara insaf hikmah mulu dan luar biasa nu teu daek ngaji nu teu daek salat nu akhlakna teu beres mungkin berubah berarti manfaat luar biasa mududan jangan sampai diberhentikan sakieu kiai loba ge hese diajak lurus komo mun kiai ara reueuh pasti lebih sulit diajak kabagusan. Naudzubillahi min mudah-mudahan hadirin rahimakumullah berarti geus ngeunaheun asup geus tambah jadi saksi kabeh ya laju urang ngaekeun kakian nanti ya hayang non hayang diwauhan ku Kangjeng Rasul aing urang mah ka Kangjeng Rasul hafal jasa tapi Rasul belum tentu hafalan ka urang sekelas model urang mah jauh. Siapa malam ini yang paling hebat? Malaikat Allah malaikat bahkan Allah dan malaikatnya pun penting ieu di pasir muncang tengah
Ker solawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Al-Quran dalilna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Luar biasa hebatna. Atuh komo kos potongan urang. Berarti urang mah kuari tinggal ngajaga doang. Ngajaga agar bogoh urang ka Kangjeng Rasul tidak luntur dan Rasul bogoh ka urang. Bagaimana cara menjagana? Satu, jaga wasiat Kangjeng Nabi. Quran sebagai akhlak Kangjeng Rasul nutilu puluh juz genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 114 surat mulai ayeuna dawamkeun memeh sare insya atau kumaha cenah cek nini kiai aing dek ngadawamkeun aing mah baheula teu mondok teu ngaji maca Quran ge salat macana doang teu nyaho huruf nama komoh hartina mah tapi mah percaya eta halak Rasul atau percaya mah percaya eta wahyu Allah atau percaya mah percaya eta kalam Allah akhlak Rasul 30 juz percaya bakal nulungan emak jaga di yaumil kiamat percaya emak maca teu nya huruf teu nya harti jeung maknana percaya eta akhlak Rasul iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamah syafi'an li ashabi tetap emak bakal ditulungan ku Quran nu dibaca ku umat. Masyaallah. Laju aing kudu kumaha cenah kiai geus nu bisa non ayeuna eta dong aing mah kulhu doang geus kulhu bae. Laju lamun di pengajian sok dibuka mari pengajian kita buka dengan membaca surat Yasin aing kumaha buka Yasin ngan maca mah kulhu. Cek tabatur teh pan ieu mah Yasin teh kunaon maca kulhu sia mah teu gaul kulhu mah di mana bege aya. Coba naon bege selamatan kulhu mah dibaca bae. Tahlil dibaca bae mentak aing mende kulhu bae emang bisa na kulhu. Laju umur geus 62 geus ulah yang divaksin di booster segala teu divaksin ge tere pae betul syariatna Kangjeng Rasul 63 tahun umur urang ayeuna 62 tahun berarti setahun deui urang diberi bonus ku Allah menghadapi kematian. Mun umur urang petingnya 62 tahun 11 bulan berarti bulan hareup urang kudu siap-siap menghadapi kamautan. Mun umur urang petingnya 62 tahun 11 bulan 28 poe berarti poe Jumat pae urang masyaallah nekumaha betul. Ieu kesempatan sangat berharga penting ieu luar biasa mahalna. Mantak aing mah sabada teu bisa ngaji ge datang ke majelis aing kulhu falak binas Fatihah dawam dibere di jero salat luar biasa di luar salat geus nu geus kolot umur 60 leuwih mah napas ge geus Senin Kemis kemungkinan Senin hirup Kemis pae kan aya waktu 2 poe Salasa jeung Rebo memeh sare baca kul huwallahu ulah loba-loba minimal 313 bali cek nini modar aing tas maca kulhu adkhalakal jannah diantarkeun ku kulhu menuju sorgana Allah subhanahu eta hebatna Quran. Lamun urang boga ka Rasul jaga eta Quran karena baca Quran jangankan berjus-jus jangankan bersurat-surat jangankan berayat-ayat man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun barang siapa orang yang baca kitab Allah satu huruf saja huruf Al-Quran dibaca ku eta jelema maka Allah makal mereh hiji kahadean tina hiji kahadean wal hasanatu bi asri amsalihha Allah ngalipat gandakeun jadi 10 kahadean ketimbang rek sare ngompongkeun batur. Alhamdulillah geus kiwari mah memeh sare baca bebeja ka salaki geus beres main tampura kajajang aku minta ampura cium leungeunna cek salakina waduh barang tos muludan masyaallah ngimpi naon ya cek pemajikan kakak aku mau baca Quran di jasa narieun maca Quran segala eta maca Quran ge doang kori bae tadi Bismillahirrahmanirrahim eta salakina ngajawab Allah ih kuari marek sare bage doang muludan aya maca Quran segala didengekeun ku salakina horeng teu eureun-eureun bismillah kabeh ayatan bismillah deh cek salakina edan bismillah gitunya sampai ditelepon mamah ayatnya kapan aduh kakak tegaul tingali ke wengi kori bismillah datang ke 4 kali heuy batur mah mondok mesantren pan dia mah henteu cek pamajikan sanajan kuring teu mondok tapi kuring hayang umah menjadi rumah ini menjadi baiti jannati sanajan imah urang goreng tapi deusian ku ayat-ayat Allah nu geusieuna sering baca Quran di jero salat dawam dibaca
jaga bakal dibangunkan imah di sorgana Allah. Mantak kuring mah percaya kajen suara kuring jorek ge. Masya Allah. Cek salakina luar biasa. Terus ya ayatnya dibaca ku dia, atuh ieu kami neuk ngabetot. Antak dengekeun ku kakak kami neuk narik. Masya Allah, ngangkat leungeun ka ceuli. Narik napas teh handap ka luhur. Cek salakina bener stres ieu pamajikan aing asana kumaha ge. Rada heran ya yang nembok ieu mah. Langsung pamajikanna narik. Alif Allah. Aing mah dengdek dia maca alif doang. Udah loba omong jajang alif ge lumayan daripada henteu. Sabulan berarti khatam 30 juz. Ti alif datang ke lam alif hamjaiyah. Alhamdulillah. Tamat berarti. Enjing tinggal datang ke Abah Ikip, tolong saksikan bacaan Quran aku. Siapa yang hatam? Ya aku dong. Aduh cek salakina ngisin kena aing bae sial jasa. Maca alif yang disaksikan ku kiai dia ulah loba omong. Pokona ka Sanusi mah cicing. Aku udah mencit kotok 10 untuk kiai menyaksikan. Wow, cek RT Sanusi asana jin isin aing ku pamajikan. Abah Ikip bawa Ustadz Sadim, bawa Ustadz Dapi, ajak Abaji Jayuni Munkaur, Abaji Jainuddin Kiudi, ajak saksikan bacaan Quran saya. Siap datang kiai kabeh. Sanusi mungkin nyumput bae ka dapur jadi aing sana. Dipoplok aing ku tai ku sia sana ya mah. Cek pamajikan cicing tak mah pokona mah. Langsung cek Abaji Jayuni. Kita mulai, kita simak bacaan Qurannya. Sanusi mungkin nyumput bae. Pamajikan nama pede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab ku para kiai. Allah. Bagaimana Abah Ikip? Luar biasa bagus. Ustadz Sadim, waduh mantep jasa. Cek salakina eta deui Ki Sadim main bagus bae. Dengekeun kedeung can rengsek. Langsung cek Abah Jainuddin, lanjut. Pamajikan apa deh? Langsung alif ba ta za mulai Abah Jayuni seri. Cek Abah Jainuddin, kenapa Abah Jai bisa seri begini? Enggak, seumur bulan hulu aku ini. Inilah bacaan Quran yang terindah di Wonosalam, luar biasa ini. Ini kalau bisa tiap bulan ini tamatnya kalau bisa. Jangan mencit kotok, mencimbe genep mah. Waduh, cek Sanusi bangkrut aing sana ya. Ternyata kerta paulan. Horeng kiwari nu ngangkat derajatna sa anak nak keur nu dikobong nu di pesantren mantak sing betah anak orang di pesantren. Amin. Geus janji Allah moal gagal. Ketika anak orang berilmu pasti diangkat derajat ku Allah. Ketika anak orang aya ilmuan pasti yan pamanfaat hirupna bukan hanya ke kedua orang tuana tapi desa, negara, bangsa dirubah ku kemanfaatan ilmuna. Ketika anak orang aya ilmuan, yes Pak, pasti bakal nulungan di pengadilan Allah. Tilu keistimewaan anak orang nu di ilmuan ku agama. Amin. Ya robbal. Mentak ya mang santri nu keur mondok di Kobong sing sabar. Santri itu selalu diledek dan dihina. Jangan lihat Ustadz Dapi Ki Sadim ayeuna nempo Abaji Jayuni Abaji Jainuddin Abaji Jahnar ayeuna, jangan tengok 25 tahun yang lalu sarua capek sampai mana ngomong aing mayang boga anak nu bener sing bener Sadim can jadi Ustadz sing bener Sadim muda ya mah aku kemana ke Kobong Sadim berangkat aku ke Kobongnya naik apa lempang Sadim ja susah teh boga motor terus eta beas mah panggul ku dia eta kardus mat jingjing samping mah hiji bae gajah duduk mun can HS eta bae ulah salin. Masyaallah. Baju mah baju ke eta bae mun can swag ulah salin, ulah maling, ulah nyolong, awas dia. Siap mah. Peci eta bae mun can keluar tumbila ulah ganti. Masyaallah. Keur di Kobong ulah nampak Ustadz Sadim ayeuna diangkat jadi ketua MUI desa 25 tahun yang lalu. Dia pun sedih. Datang ka Imam Kiai kayaknya geus sepuh. Assalamualaikum Mbah Haji. Waalaikumsalam. Aike kolot mengegereman sorana ge. Cek sadibih kos maung bae sorana ge sim. Kerak ngedenge sorana. Langsung ditanya. Urang Wonosalam nya Mbah Haji. Kok Mbah Haji nyaho? Katengat. Tengat kumaha Mbah Haji? Beungeut kurang beas. Kiai kolot mah apa jasa? Ka dieu lempang suku nya Mbah Haji
eta beas panggul sorangan, kardus ngajingjing sorangan, samping ngan hiji baju ngan hiji peci hiji duit 50.000 sabaraha poe 3 bulan pae. Cek Ustaz Sadim ngora, Pak kenapa bapak artinya kiai kolot mah keur kitu ge horeng keur munajat langsung dijawab nu ayeuna lalempangan motor ngangeunahan ulin HP motor bagus di jalanan moal ngajamin indung jeung bapana belum tentu bakal ngangkat derajatna, tapi dia lempang ti imah ka dieu lempang suku lempang beas dipanggul kardus dijingjing samping hiji baju hiji peci hiji duit kan 50.000 dia nu bakal jadi bunga sorga. Ceurik rembai cai mata menembus 7 lapis langit. Luar biasa berhasil sekarang Ustadz Sadim jadi ketua MUI. Alhamdulillah ulah nempo ayeuna begitu pulang geus jadi kiai makuari samping nage BHS keur di kobong mah gajah duduk can HS mah eta bae gajahna kuat digibrigen leungit horeng nilep ka luhur masyaallah keur di kobong kiwari samping na BHS tamer itu kan samping ngajuta berharga kok itu Ustad kiai bisa kabeli luar biasa horeng nang mere calon bupati luar biasa. Ulah kasinggung Ustaz Sadim kula ge sarua dibere eta hebatna kiai keur di kobong mah teh dianggap keur di kobong mah geus teu kaperhatikeun begitu jadi mualim takziman wa takriman datang pejabat kiai mah kiai rek naon coba rek mere hadiah doang ku atoh di lemburna aya kiai kuari luar biasa. Alhamdulillah wih keur di kobong mah baju gengan hiji tara di poe di pamoeana pun di moe sataranjang atuh ja bajuna gengan hiji. Laju di mana di poin eta baju kasadim horeng di awakna kene disese diperes dipake disese diperes dipake eta baju nepi datang ka ipis geus lain picaritaeun ipisna tulang tonggongna kuat kadeulean baturna kuat ngomong idi tulang iganya nampak itu luar biasa. Ih masya Allah bajunya transparan ya cek Ustaz Sadim bukan seransawan tolol kalau ban disikat lodoh waing kercerik rembai cai mata nang genep bulan balik Ustadz Sadim muda make baju anyar sanu cerik pertama mana Assalamualaikum mak waalaikumsalam iya Sadim balik nyama atuh kunaon saya make baju anyar Sadim cek aja ulah nyolong ulah balik saya nyolong di mana Sadim teu bisa ngomong Sadim muda cek Sadim muda man lain molong lain maling atuh teh baju anyar nang nyokot di mana kieu mah kuring diajak ku mama ajengan ngaji di kuburan nu mautna jelema beunghar bajuna baragus kuring barbut baris budak santri mah anu mautna ge di kuburan kuat hudang cokot kabeh ku dia gimana cek wadah Sadim pakai baju-baju ku banyak oke menang di kuburan Sadim didoakeun geus jadi kiai tingali ku ari bajuna Atlas Almia Al Haromen di Mekah di Madinah meserna ge nu baju goreng geus jadi aya ilmuwan mah geus dibuktikeun diangkat derajat geus diangkat derajat ku ilmuna paling rendah jadi kiai ku ari bajuna paling ge kantongna jasko nu kantongna opat khusus pergi nyolatkeun nu paeh hayang ngabuktikeun ilmu doang keur di kobong aing nyolatkeun amplop ngan hiji tapi kuari aing geus jadi mualim jadi kiai piraku aing kudu hiji bae dibuktikan ku Ki Sadim bener Ki Sadim ieu kangge genteng majelis kamali kuring ningali itu genteng pada marosot iya ini Ki Sadim ini satu lagi buat keramik majelis kayaknya kemarin saya masuk itu keramik pada coplok itu Ki Sadim iya sampai aku nyempar itu oh iya ini buat keramik masya Allah sampai cekakan ada Ki Sadim ini kanggo sholat hadiah emak kuring salah hadiah abah kuring opat amplop bel pulang nyolatkan kuat doyong masya Allah ilmu ya artinya bersyukur oh iya baheula abah mah ngomong ceng ketika dia ya ilmuwan Allah bakal ngangkat derajat dia tekudu dia S1 S2 S3 tekudu Allah bakal ngangkat derajat dia digantungkan bajuna di kastok syukur mana opat amplop luar biasa hiji 200 kali opat 800 sakieu nu pae hiji mun sapoe 2 1.600.000 mun unggal poe loba nu pae motor aing aya tulisan hasil tahlilan biasa jeung sulit mana remba ceng mata atoh jeung bahagia
pamajikan di tukang sarua bae pamajikan menteu pamajikan jawara teu pamajikan RT teu pamajikan kiai pelebah pulang ibadah mah langsung kakak kenapa melamun aja enggak ini rada terpesona mi kakak terpesona kenapa ini begitu pakai baju kantongnya 4 amplop 4 mi subhanallah cek pamajikan ya udah kakak berarti besok mi mesen baju yang kantongnya 10 kakak luar biasa cek salakina edan tolol aing 10 mah aing opat ge isin jasa eta syukurna mana kuat ngada masalah bakal diangkat derajat dia ceng baheula mah masyaallah ulah-ulah celana keren ulah-ulah baju keren ulah-ulah pakaian keren tah kadorean dia ge ayeuna dibuktikan ku Allah kasusan dia dibuktikan ku Allah teu dianggap coreng geus jadi kiai mah dideuleu karena geus mulai timbul cahaya surga istiqomah di imah kuari masyaallah mulai dikirim pan kiai mah gawe naon magan ngaji beres jeung santri sorogan beres lumpat ke kebon olahraga ka leuweung macul ngaluarkeun kesang jam 8 jam 9 balik salat duha Allahu akbar kitu bae gawena tapi imah kiai nu goreng baragus bae imah kiai tapi imah kiai rata-rata boga mobil butut-butut ge rata-rata pamajikan kiai mah nu hideung paruti pamajikan kiai mah beusi cenah di dia anu ngomong ge eta tetangga kuring cenah ustad pamajikanna hideung eta mah nasib urusan putih mah asal boga duit belikan bedak Cina herang kuari mah glowing orang dia GKB alhamdulillah ih kuari mah orang dia muncang pasir muncang tengah ge glowing kuari mah mengjajang banget glowing beheung glowing leungeun glowing suku mah tetep teteng sawah teu leungit eta mah di garuan ngebul biasa eta mah teu bisa eta mah teu kadeuleu horeng sakupu baheula nama santren kabean diangkat derajatna ku Allah ngan kitu doang gawena ibadah salat magan ngaji ibadah kitu bae ka sawah ka kebon ka leuweung olahraga kitu doang kiai mah mentak kiai ke di lembur mah tenang hirupna eueuh kajengkel keur duha bengis datang sema assalamualaikum Pak Kiai mulai sema orang kota assalamualaikum Pak Kiai keur duha kene dadehem doang cek semah widih batuk nage kos bedung masjid kuari mah luar biasa karak batuk na encan rehakna begitu keluar dijawab waalaikumsalam ini suara nage kos maung Siliwangi nggak guru jasa karak sorana karak kiai ngomong dari mana iya cenah Pak Kiai tetangga lembur sabelah kunaon pugu iya cenah gaduh putra cenah penyakitna panas tedek turun cenah hayang tiis ku hese cenah cek sadim oh insyaallah cek saya mah perasaan insyaallah malu kajer langsung kisadim nyokot cai di kulkas keluar langsung tiis ini hebat jasa kiai mah luar biasa buka amplop cepet panas katiis doang encan ngagolak eta alhamdulillah ngenahan jasa menang sekian kedeng dendek pileg dek pilpres nu datang nage pejabat eselon 1 mobil nage Lexus Fortuner Pajero beda jeung RT Sanusi paling ge amplopna air mail 20.000 eta RT Sanusi mah teu jauh wah tuh ai pejabat mah amplop nage kantong semen nu coklat teh turun di mobil nage pejabat mah beda engkreg nage uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam dari mana Pak ini Pak Kiai saya mau calon dewan biar kepilih oh insyaallah langsung dewan nyokot duit di tas coklat kantong insyaallah mungkin medok bae insyaallah langsung kisadim ka jero eta mah teu sagelas nyokot nage sagalon insyaallah cek caleg pen loba amat mah minta cai kuat sagalon ge ini pakai bagaimana minumnya kalau sagalon gini oh atuh minum mah segelas aja kalau sagalon diminum ngabudak dag beteng bapak percayain baik kiai mah ngomong gitu ge oh siap pakai iya siap ini sisanya pakai ini sisanya kan masih banyak sebagai tolak bala di mana pakai aur-aureun diburut sih di harapan bumi aur-aur kabeh sukses pakai nunggeus mah nu lewat nyoredet di dinya insyaallah buka amplop 10 juta biiznillah dengan izin Allah 10 na caleg nu menta cai ka imah kiai alhamdulillah termasuk asal pileg beda datang ka imah kuring eueuh nu jadi sabodo teuing
Jadi deken teu lain urusan aing gitu mah. Jadi mau urusan Allah, yang penting ngadoakeun berarti Allah karunyaeun. Mentak pangjajang sing sabar teu dijadikeun teh berarti Allah karunya. Kajian kuari teu jadi jarog emang jajang suban bae isuk jadi RT. Berarti Allah karunya. Jangan berputus asa. Oh, berarti Allah karunian aing kene. Lamun aing jadi besi aing bablas, aing teu wauh jeung kiai, aing teu tatanya kiai, aing terjebak dalam permainan dunia. Bahaya anak aing dibere kadahareun nu haram. Jangan harap anak aing akan menjadi bunga sorga, menjadi kurotayun. Mungkin anak aing akan menjadi fitnah bagi diriku di pengadilan Allah Subhanahu. Jalma nu hebat mah kitu nu geus salih ibadah mah terjadi kajian. Allah akan memberikan kesempatan, berarti bukan tidak berhasil, hanya ditunda saja Mang Jajang. Mudah-mudahan ke depan Allah mere panjang umur ka urang, kesempatan itu bakal datang. Amin ya robbal. Ngeunaheun jasa ulah nempo ayeuna disiksa baheula mah. Ayeuna mah geus jadi kiai naon situ aya di hareup kiai. Batur mah berkat, panci doang, tapi dala di hareup kiai. Berkat luar biasa. Beda kiai mah. Naon be jeung kiai, cau jeung kiai, jeruk jeung kiai, kiai na teh barang hakan cicing. Jeung kiai bae. Deuk kiai teh daek barang hakan gede mbrak-mbrakeun jeung kiai. Allah sudah mengangkat derajat bagi dirinya. Baheula mah hayang akan apel. Hese Baji Jayuni urang keur dikobong. Baheula Baji Janudin keur ngobong kene sarua bae Ki Sadim hayang kadareun nu ngeunah hese. Tapi batur nu bareunghar nu sakola laluhur bermerek kadaharan ge. Tapi teu wani ngadahar buah-buah jam 2. Kenapa? Penyakitna darah tinggi, penyakitna diabetes, penyakitna makronis, penyakitna geus macam-macam. Teu wani. Buahna mah aya merekan. Aya tulisan quality control 100% dijamin halal. Buahna ge geus keren kabeh. Apple, mango, bahasa Inggris kabeh buahna ge. Apple, mango, lengkeng, Inggris kabeh. Eta orang lengkeng bahasa Inggris ya tak kulak arahnya. Pan orang Inggris ya eta apel di bahasa apple jeung tolol jasa. Mangga dibaca mango atuh kalengkeng-lengkeng jadi lengkeng kuari masyaallah teu wani. Tapi santri ulah-ulah apel ulah-ulah melon ulah-ulah lengkeng ulah-ulah buah-buah bermerek. Santri mah eueuh kasieun sanep beuteung nu sieun ge meulina. Karena kurang duit pan keur dikobong. Akhirnya apa yang dimakan sama Ki Sadim dan kawan-kawan? Kalutuk lagi guys. Digalai dengan delan kan itu. Masya Allah. Tapi itu di beteng tidak melekbak itu kalutuk. Bahkan usus tidak soek. Dokter sampai bingung. Kita makan buah-buahan bermerek tidak berani. Tapi santri cokalutuk itu kan sikinya tehas itu. Tapi itu ususnya tidak soek, itu luar biasa. Cek dokter nu hiji, jangan-jangan ususnya kandel kalau usus kiai. Oh tuh mesti jamin ku Allah jeung malaikat. Kasieun santri mah bebasnya nama. Batur mengadakan badahar kadahareun peuting sieun. Sayur-sayur basi sieun, tapi santri sayur basi ge ditelag untuk mempermudah daripada proses pengisingan kan. Jeung Zuli. Kiai na loba empang na lele jeung lauk emas. Pulang ngariung senep beuteung lumpat ka balong. Was. Tai ragag jeung sempak-sempakna bleg. Masyaallah. Lele kuat ngomong idi gedean tainya na jeung aing luar biasa. Lele tere lintu itu sama kiai santri masyaallah. Sabulan 2 bulan 3 bulan lele panen. Saya nu ngajualna kiai na. Cek santrina itu pada lintu tai aku sebenarnya. Cek sabodo teh tai sia los kek yang dibere deh ka dia. Langsung kita ngajual lele, langsung nyamperkeun ka lurah kobong. Ka dia, ada apa Baji? Ini tai lu. Iya Baji ini kan duit. Iya, tapi ini awalnya siang ngising ya kan dijual berarti tai sia. Eta ngeunaheun bae. Eueuh jeung masalah baheula diledek dihina, tapi kiwari eueuh masalah bebasnya nama. Mantak pakaian ge indah samping kemana-mana ge tilok lepas nyirikeun Islam mah ulah lepas samping pakai imah-imah deket musola salat make celana lepis ulah samping pakai imah salat ai ka imah pejabat make baju batik digosok celana digosok susungitan ai salat make kaos partai tolol kan eta taraweh 29 peuting kaos partai kabeh. Budak leutik kuat hafal kaosnya banyak ya, tim sukses dia mah semua partai jadi tim sukses. Waduh iya loba iya besok mah malam ke-29 beak kali wih dia mah ada aja. Waduh malam ke-29 nah bener kaos partai net beak horeng make kaos tes botol
dibaca deh ke budak, aduh kaos partai kuari kaosna teh botol, dibaca di tukang budak letik, apapun makanannya teh botol, minumannya mungkin capek benek salat makan babacaan, pakai baju yang rapi, tengok kiai mantak kiai mah kamana bege tilok make celana cana hararese jubah kuring maka ke Madinah, ke Malaysia, ke Singapura, Thailand, keliling dunia jara kuring mah taram make celana lepis-lepis samping jubah ngeunaheun asup supermarket AC gede westis eueuh masalah ngeunaheun biasa ieu mah beuh make lepis nya kenceng saleting tina timah man aduh jadi imam maca tahiyatnya angel cek nu ditekang pegat pelerai ngasana yo atuh pan eta kegencet lepis pan kenceng teuing bener teu. Ai mantap kiai mah bebas, wow, ngeunaheun, eueuh masalah, tenang hirupna. Santri ayeuna teu make celana keren kajeun, kuari teu make baju keren kajeun, kuari make sempak ngan 2 bolong kabeh kajeun, eueuh kajengkel santri mah. Pulang ngariung teu boga duit, naik losbak, nyeklak, puer, orang teu make sempak, peler nyelap, tenang. Tinggal nini ngajeng, pelernya heran, jojong we nya tiis keanginan. Cek baturna tenang kajian eueuh masalah bebas urang mah tenang baik pulang ngariung mah berkat teu muat gendongan samping di gemblok atuh bol mangacak ditu kan tenang bi tinggal nini ngajeng dak bolnya hideung masyaallah dijawab ku santri hideung ge tukangna hareupna mah lesang maju terusnya nama mantap begitu jadi kiai begitu jadi mualim eueuh nu jore hideung ge percaya sorga kenapa ilmu nu geus ngangkat derajat dalam kehidupan anak alhamdulillah Quran yang jadi imamna maka jaga lalu naon kadua nu kudu dijaga kurang wasiat Rasul sunnah Rasul salat sunnah rawatib salat sunnah tahajud salat sunnah duha salat sunnah tasbih salat sunnah tobat salat sunnah istikharah nu sunnah ulah ditinggalkan usaha semaksimal mungkin jeung nambalan pagawean urang nu loba katinggaleunana termasuk peringatan-peringatan kila mudah-mudahan nambalan karena kekurangan ibadah orang kabehan amin ya Allah ya Robbal nu katilu anu kudu dijaga kurang adalah al ulama'u warathatul anbiya ulama orang pewaris para nabi jagaan kurang kabehan nu araya kene ulah sampai ulama orang diadu domba dipitnah kadieu kaditu minimal di lembur orang ulama orang supaya kompak bersama kabehan insya doakan kiai orang sing paranjang umur nu berkah kabeh amin mudah-mudahan kiai orang sing sarehat jasmani rohanina amin mudah-mudahan kiai orang nu kolot nu sepuh mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan Allah diberi kuat iman Islam jeung sabar dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan perkumpulan orang penting ieu menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala akhlak orang tambah bagus akhlak orang makin berubah dalam kehidupan sasapoe demi menghadapi sakaratul maut sakumaha Kangjeng Nabi menghadapi sakaratul maut itu sangat melelahkan dan sangat menyakitkan tapi mudah-mudahan orang maut dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil mul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang leuwih mohon maaf wa kabubar urang ngadoa ti kuring loba ayat Allah hadis Nabi loba nu salah pang benerkeun kasalap salip on jadi penyakit ti kuring pang hampurakeun kira-kira ngahampura sadayana alhamdulillah moal marah luar biasa moal ngambek alhamdulillah moal ngundang deui alhamdulillah horeng dendam di hate nama insyaallah panjang umur urang kapanggi deui sakali deui mohon dibukakeun pintu lautan hampuran nusa luas-luasna. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.